Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kandaga Kidagar Official YouTube. Pamirsa sadayana kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana ayeuna ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna jag-jag sehat waringkas oge lancar sagala rupi urusanana, lancar rezekina tebih tina balaina, amin ya robbal alamin. Sapertos biasa urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca anu katunda nyaeta lalampahanna Arya Edan dina lalakon warisan iblis anu ayeuna nincak ka bagian anu 83. Kumaha terasan ieu carios urang Bandungan we sasarangan sakedap deui sateu acan aki medar dongeng. Kangge nu nembean manco nembean ngadengkeun mangga ulah asa di subscribe heula nya di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen nya mairan oge nge-share ngabagikeun dongeng-dongeng aki boh ka medsos grup WA, Instagram, Facebook, Telegram, X sareng sajabina deui. Hatur nuhun ka sadayana nya urang ngeureuyeuh atulah ayeuna ye dongengna urang hanca deui pamirsanya urang amparkeun deui sama kabuitanana. Parah samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung hiuk berat badaug malaikat ngababad ke arah beteungna jawara badaug malaikat. Nyawa Arya meni asa ngalayang ngalenyap tapi tuluy hatena jadi ngemplong sabab ngarasakeun ukur bajuna hungkul di bagian beteungna anu soeh sedengkeun kulit beteungna mah teu tatu teu lecet-lecet acan. Malaikat liang lahat ngorehkeun baju nu soeh dina beuteung Arya ku tungtung bedaug. Dua kitab eta teu dibawa ku manehna. Tapi paduli teuing nyatana kitab hideung taya tandinganana. Sanajan hatena ngabatin kitu tapi tetep bae gumara teh tumanya ka Arya. Disimpan di mana sia dua kitab pusaka eta ku anjeun Jadi anjeun masih hayang ngapi milik dua kitab eta walon Arya kalah malik tumanya. Gumara arahkeun deui congo bedaug kana panon kencana Arya. Nyeun Arya anu karak gerek beunta jadi meuremkeun deui panonna. Tilu urang di belah pentas oge harita ngarahuh narik napas panjang. Acan, si Baraka Sadut masih aya napasan, ceuk Raden Mas Handapumi. Bangsat, nyawa anjeun aya ditungtung bedaug nu dicekel ku kaula. Anjeun teu boga hak pikeun tumanya. Hayo sebutkeun di mana dua kitab eta. Sentak malaikat liang lahat deui. Arya ngabetem teu ngawalon gumara ngagerem amek. Kaula teu pernah tumanya tepi ka 3 kali. Gancang sia jawab. Eta kitab disimpen ku kuring di hiji tempat walon Arya lalaunan. Sebutkeun di mana tempatna. Kuring teu bisa nyebutkeun tempatna tapi kuring bakal nganteur anjeun ka eta tempat. Dina urusan muslihat ajen kudu guru heula ka kaula bangsat.
Heug sia. Kaula bakal init jeung anjeun ka eta tempat tapi kaula hayang nempo heula bola panon anjeun. Tangtuna anjeun masih bisa lumampah ka eta tempat sanajan panon anjeun ukur nyesa kongkolakna hungkul. Malaikat liang lahat ngangkat badaug sajengkal tina panona Arya pikeun ngawahan. Arya harita meletetkeun panona. Katingali ku Arya lamun badaug teh ditojoskeun tarik ke arah panona, Arya gancang mereumkeun panona tapi leungeun katuhuna anu laluasa keneh pikeun gerak. Maksa diheumbatkeun. Tapi na taya gunana sabab gerakan badaug leuwih gancang datangna. Hiu. Bu. Satengah jengkal deui congo badaug malaikat bakal nobros panon kenca anu bogana. Di arah lamping batu cadas bodas ngadadak aya cahaya bodas ngabarasat bareng jeung eta. Hiji bayangan ngalayang ti luhur batu cadas bodas. Sakadapan cahaya bodas bisa nahan kana gerakan badaug nu ditojoskeun ku Gumara. Sanajan congo badaug masih ngarah kana panon kencana Arya. Samemeh malaikat liang lahat ngagerakeun badaug nu dicekelna. Hiji tajongan geus ngolebat gancang jeung tarik. Gumara gancang ngangkat leungeun kencana hiuk du. Awakna malaikat liang lahat ukur oyag-oyagan. Tapi henteu ngiser saeutik di tempatna. Acan ge malaikat liang lahat malikeun awakna ka arah jalma anu bieuna rajang. Di lamping pasir cadas bodas, hiji cahaya nu caang ngabarasat deui. Bareng jeung eta ti arah gigir ngakuru hiji galombang hebat anu narajang ka arah malaikat liang lahat. Malaikat liang lahat gancang angkat badaug malaikat nu dicekelna pikeun nakis cahaya anu datang di lamping batu cadas bodas. Sedengkeun leungeun kencana ngusap kana kitab hideung bari nyang hareupkeun awakna ka arah datangna galombang. Cahaya bulan purnama nu nyaangan amparan pasir atawa amparan keusik di kedung ombo ngaburisat sawaktu cahaya nu datang di lamping pasir batu cadas bodas. Benrok yang badaug koneng anu dicekel ku leungeun katuhuna malaikat liang lahat. Bareng jeung eta kadenge sora ngabledug tarik ka cida kawas gunung anu bitu. Sawaktu galombang anu eueuh wujudna nu kaluar tina kitab hideung ngancurkeun galombang nu datang ti arah sisi. Leungeun katuhuna malaikat liang lahat anu nyaklan badaug ngageter hebat. Saterusna mental ka tukang. Dua sukuna anu nincak dada jeung leungeun kencana muridna uyut owah ngangkat tuluy ka dorong mundur sababaraha lengkah bari jeung ngabangkieun. Sawaktu sora ngabledug kadenge malaikat liang lahat kadorong deui mundur bari awakna sosolontodan. Sadega pola manehna teh ngimbangan awakna sangkan henteu tepi ka ngacungkel rubuh. 10 tumbak ti malaikat liang lahat. Saurang wanoja make papakean bodas panjang nangkarak bengkang. Teu bisa dipastikeun saha-sahana eta awewe teh sabab beungeutna buni ditutupan ku kaen ku kudung bodas. Arya nu bebas dina ancaman musuh gancang ngagerentelkeun badana bari tepak deku dua leungeunna gancang didorongkeun ke arah malaikat liang lahat. Tina leungeun kencana ting balelesat tali-tali serat biru anu marong hurung sedengkeun ti leungeun katuhuna ngablesat oge sinar koneng dibarengan ku sora ngakuru hanaruan. Sanggeusna ngaleupas tenggelan serat biru jeung sundrik cakra. Arya edan gancang ngagerendelkeun di badana pindah tempat ngajauhan sabab manehna boga angkeuhan lamun musuhna teh pastina bakal ngahadang kana panarajangna.
Sangkaan Arya teh memang teu meleset. Sawaktu panona samar-samar ningali aya sinar koneng jeung serat biru ngarah ka dirina, Gumara teh langsung ngusap kitab hideung sababaraha kali kuleungeun kencana. Kadenge soranga guruh laun pauntuy untur duar cegur beledung geleger. Soranga beledung sababaraha kali tarik ngoyageun eta patempatan. Keusik mawur awor jeung mulekna ka kabul. Sabab Arya geus pindah tempat ngajauhan, manehna mah salamet tina gentakan galombang benrokna teungeulan jeung kakuatan kitab hideung. Ku kituna teu lila sanggeus soranga bledug Arya gancang ngagentakeun leungeunna deui. Ngalepas teunggelan panglebur jagatna hiuk wut barasat. Sinar koneng ngabarasat bareng jeung ngaheabna hawa anu kacida panasna. Tetempuan panona nu burem nu bureng katambahan ku mawurna keusik jeung mulekna ka kebul. Nyieun Gumara teu bisa nempo kana datangna teungeulan jawara bedog malaikat. Ceulina nu rada katorekan hawar-hawar masih ngadenge kana soranga guruhna teungeulan panglebur jagat. Ukur ngandalkeun pirasatna malaikat liang lahat teh gancang malik ka belah katuh bari ngusap kana kitab hideung. Soranga guruh laun kadenge. Tapi sakali ieu mah sangkaan Gumara teh meleset jauh. Manehna nyangka musuhna aya di belah katuhu, padahal mah Arya teh aya di belah kencaeunana. Atuh galombang tanpa wujud anu kaluar dina kitab hideung ukur nyapu kana tempat kosong. Bareng jeung eta datang sinar koneng panas teunggelan panglebur jagat anu teu antara parah deui. Ceger ngahanca kana awakna malaikat liang lahat. Berasa ceger. Malaikat liang lahat teh kadenge ngowowong menit tarik awakna macang jauh tuluy ngagedebut ragdag dina hamparan keusik. Bedog malaikat maceleng lepas dina ceklanana. Jubahna tutu ngelunkeun haseup bau hangit. Buk panjangna sawareh nguluntung kawas anu karerab buseureuk. Tina bibirna katempo ngucur getih semu hideung. Pamirsa sadayana ulah hilapnya ieu dongeng dialpukahanku afiliasi di Shopee. Sakur kanca warga di mana bae aya nu palai gulah galeh kana buku-buku dongeng Sunda atanapi kana ikat Sunda, mangga kantun klik dina selatan produk di handap ieu video atanapi anu aya link dina deskripsi ya dongeng. Diklik we heula pamirsa pas saparantosna lebet ka aplikasi Shopee na mah pamirsa tiasa bebas ngagaleh barang naon wae oge anu dipikah hoyong ku pamirsa sadaya gitunya. Atur nuhun kana perhatosanana, urang lajengkeun dongengna. Sanajan awakna tatu lumayan parna, tapi Gumara mung pasrah kitu bae, manehna gancang ngumpulkeun sesa-sesa tanaga jerona. Arya nutup ka musuhna anu masih ngajoprak tuluy ngareret ka wano jadi baju jeung di kukudung bodas anu sarua masih ngagoler di luhur keusik. Tuluy Arya teh ngalieu ke arah lamping batu cadas bodas. Ki gendeng panungtun. Gerendeng Arya sawaktu nempo ka jalma nu diuk dina lamping batu cadas bari awakna rada ngageter.
Arya rek ngalengkah ngadegetan ka arah Siwanoja di kukudung bodas, tapi kaburu kadenge sora Ki Gendeng panungtun ngagero. Urusan anjeun acan lain se budak moda. Arya gancang malik deui ka malaikat liang lahat. Kitab hideung eta kudu gancang dicokot. Manehna masih bisa nyieun tindakan anu bahaya lamun eta kitab masih aya dina awakna. Geurentes Arya dina hatena. Arya gancang ngolebat ke arah malaikat liang lahat, tapi saurang jalma geus miheulaan gerakanana Arya. Digigireun malaikat liang lahat harita geus ngajaga saurang aki-aki anu sirahna dugul beungeutna ka tempo ringsek. Leungeun katuhuna eta jalma teh nyakelan bedog malaikat. Iblis rangkep jiwa. Gero Arya manehna ngeureunkeun kolebatanana sajarak 10 lengkah ti jalma anu nangtung digigireun malaikat liang lahat anu tayalian memang iblis rangkep jiwa. Sawaktu kasapu ku kakuatan kitab hideung anu terus-terusan dikerahkeun ku malaikat liang lahat sawaktu puputeran dikurung ku sababaraha lawana. Iblis rangkep jiwa teh tuluy ngerahkeun sakabeh kakuatanana pikeun ngabuyarkeun totokanana. Akhirna mah aki-aki dugul anu beungeutna hancur ku sabab dihantem ku batu badag anu dialungkeun ku malaikat liang lahat bisa ngabebaskeun dirina tina totokan. Ya harita pisan bedog malaikat anu macleng leupas tina panyakalna malaikat liang lahat. Ragrag teu jauh di tempatna iblis rangkep jiwa. Atuh iblis rangkep jiwa teh gancang nyamber eta bedog pusaka. Tuluy manehna gancang ngablesat ke arah ngajoprakna malaikat liang lahat. Malaikat liang lahat ngaranjuk reuas, manehna gancang ngagerakeun leungeunna pikeun ngusap kitab hideung dina beuteungna. Tapi iblis rangkep jiwa gancang nyepak leungeun gumara ku sapuan suku katuhuna hiuk prak bu. Leungeun gumara mental tuluy ngahancak keusik digigireunana. Saterusna iblis rangkep jiwa ngababadkeun bedog di leungeun katuhuna. Ngaheumat ke arah beuteungna malaikat liang lahat hiuk beut bajuna gumara nu geus soeh beuki rubak. Soehna oge beuki rangsak. Sanajan kitab hideung geus katempo, tapi eta kitab teh teu ragrag atawa leupas sabab ditalian pageuh kana awakna malaikat liang lahat. Leungeun kenca iblis rangkep jiwa gancang ngolebat nyamber kana kitab hideung dina beuteungna gumara, tapi gumara sateka polah mertahankeun kitab saktina eta. Manehna gancang ngagerakeun leungeun katuhuna pikeun mapag leungeunna si iblis rangkep jiwa hiuk duk. Leungeun iblis rangkep jiwa ngoleweng ka sisi. Iblis rangkep jiwa ngagerem amek. Bedog malaikat nu dicekelna gancang dihembatkeun ngarah kana beheungna malaikat liang lahat. Hiuk sewu. Orokaya malaikat liang lahat geus miheulaan ngarampid sukuna iblis rangkep jiwa kudua sukuna bari awakna diputerkeun atuh bret kolea blug. Iblis rangkep jiwa jadi labuh nangkuban, bedog malaikat jadi nancap kana keusik. Kumara gancang ngagurinjal hudang kitu oge iblis rangkep jiwa anu gancang ngajulung kunung nangtung. Sawaktu gumara rek ngusap kitab hideungna, iblis rangkep jiwa gancang ngagajlang dua leungeunna ngaheumat tarik rek ngapruk sirahna malaikat liang lahat ngagunakeun jurus iblis ngarengkah karang. Ya, wudu. Kumara terjadi ngusap kana kitab hideungna. Sabab cumah pikirna moal keuna kana sasaranana sabab musuh teh aya di luhur.
jeung karasa aya angin tenggelan anu nebak tarik kana sirahna ti arah kenca jeung belah katuhu. Atuh kumara akhirna mah ngangkat dua leungeunna, maksudna bikin nakis panarjangna iblis nangkep jiwa. Hiu wut duku. Dua pasang leungeun teh diadu teuas. Kumara anu geus rada leuseuh. Kusabab tenagana kakuras lantaran awakna tatu di jero. Harita ngadayag daga tukang sababaraha lengkah. Kesempatan eta teu dipikeun ku iblis nangkep jiwa. Manehna gancang ngeblesat nyampek bari ngirimkeun tajongan tarik ke arah dadana malaikat liang lahat ngagunakeun suku katuhuna. Kumara masih sempat ngayunkeun leungeunna, maksudna pikeun nakis, tapi gerakanana rada elat. Tajongan iblis nangkep jiwa teh kaburu datang ngejebrod ngahanca pisan kana dadana. Wutsak jebrod. Ayo serot juralik blak. Malaikat yang lahat kaseret mundur genep lengkah tuluy ngajungkel labuh nanggarak bengkang. Tina bibirna ngabulaeh getih kental semu hideung, beungeutna katempo pias. Ningali lawanna rubuh, iblis nangkep jiwa gancang ngolebat kagigireun malaikat liang lahat. Suku katuhuna langsung nincak dada Gumara. Geus sakudunya kitab hideung mah jadi milik kaula. Dengan kenca iblis nangkep jiwa teh ngolebat gancang. Nyamber karena kitab hideung dina beuteungna Gumara, tapi leungeun katuhuna Gumara masih gerak pikeun ngahadang. Tapi na gerakan leungeun Gumara teh henteu kebat. Sabab iblis nangkep jiwa gancang ngayunkeun badaug malaikat. Sinar koneng ngolebat hiuk wut cras pluk. Malaikat liang lahat ngoceak maratan jagat. Sabab harita leungeunna ngadadak pegat. Untung ti semet sikuna. Getih muncrat uar awor masuhan beungeut jeung papakeana anu geus tararutu. Dina kayan kitu kolebat cileug hiji bayangan datang ngolebat ke tengah-tengah kalangan. Nu datang teh si oreng masa urang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boko, sedengkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heupeulah eta karunya ih nempona oge manigari lah eta. Getih mani uar awor bari jeung buntung leungeunna. Ke heula ieu Abah Dugul aki ieu mending jarajan heula ieu. Ibi nyanak awug amis raos kareueut matak dedieun tah ieu ku Kurawun alias Surab Jagon ngasok. Jarajan heula mending da ieu teh waktosna kubujeng seep. Heuh dede. Pohara pamiarsanya. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamiarsa sadayana lalampahan Arya Edan si Jawara Bedog Malaikat cag urang teundeun dihaneuleum sieum geusan sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang geusan alaeun urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna. Atur nuhun ka sadayana anu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana padaran-padaran dongeng aki. Pamiarsa sadayana sadacan Aki Amit Pungkur bade ngolebat ieu mah ngabisen heula sakadapnya kana pamiarsa nu satia mairan dina kolom komentar. Aya saha wae pamiarsa hae urang tinggalan heulanya urang korehan heula da urang buka heulanya aya saha wae atuh aya Kang David Maulana. Pamiarsa sadayana
Lanjutanna antosan 2 bulan. Hapunten pamirsa nya kumargi naon lami teh kumargi apanan kabanjiran. Kangge pamirsa nutara nu incalan atarna pingalangkungan bubuka ti aki tangdosna apal. Upami aki teh kaicalan sadayana naskah nutos janten nya kalebet kana dongeng Sunda warisan iblis. Kumargi banjir 2 kali apan ngeum wewengkon aki. Dugi ka sadada luhurna oge. Sadaya lomari manya ngagebru we. Ucai bari ka keum sadaya buku naon. Boro-boro emut kana naskah pamirsa nyelamatkeun murang kali jeung istri aki ge sinini. Paheula-heula motor we ge teh salamet. Ukituna tuh maklum we nya anu tara sok ngadangukeun utuh atanapi sautuhna dongeng aki mah pasti teu apal. Eta da tukang ngaluncatan dongeng atuh da. Pas bagian derna we hungkul bubuka sareng panutup mah tara dibuka padahal eta teh paranti aki bewara pami aya naon-naon bari jeung nyaeta nepangan pamirsa nya maosan pairan. Aki janten rada lat dongengna lat-latan kumargi kedah nulis ulang nya ngawang-wang heula ngarang deui upami ceuk kasarna mah naskah-naskah dongeng nu reksak teh. Kumargi kitu nya butuh waktos namina ge ngarang ngadadaknya sadinten ngarang enjingna pamir rengset tiasa diapungkeun atau napi didongengkeun. Pami ngarangna rada lami kumargi buntunya puntenna eta mah. Tapi sanaos kitu aki tetep ngeureuyeuh nya kana dongeng mah kumargi eta mah patekadan aki kangge ngamumule seni dongeng Sunda. Teh Lili Hasanur kumaha sarehat mang diantos mangga tos di Pedarnya Kang Putra kadua di Ciamis kitu oge. Cokyali teu rame dongengna cenah elehan bae jagoanna ge atuh mangga ulah didangukeun upami teu resep mah nya pamirsa. Aduh teu maksa aki mah bade didangukeun mangga henteu naon. Da dongeng mah teh sadayana rame aya bagian teu ramena ge aya nu ramena nya kitu. Moal lempeng carios mah aya liku-likuna. Jagoan ge meunang teras mah malah teu rame. Jagoan eta kedah aya elehna supados kenging ilmu anyar supados nyambung kisahna atau jalan cariosna nya gitu. Kadang murang kalih dan nu ngaromena ge sawiosnya aya koplok jadah terus aya Jangwel Incu Aki Kang Dedi Juhendi ti Garut oge Hobi Mutohar ti Tasik Kang Endi Andri ti Palihan Bogor, Lili Hasanur tadi parantos, Teteh Nuraini Silvina Dewi ti Bali, Kang Haji Wisnu Waliana Ciroyom, Abah Awang, jagoan Wing datang deui mangga nyangakeun, Kang Hen Pilih pokoknya di Cibiruna, Kang Undaka Panyawangan oge Pak Haji Pak Ustad Hadis Banjar Patroman ya mantep ki atuh nuhun. Kang Rasim Haji moge Jainal Arifin di Cimahi, Kang Asep Sipuloh ti PR Cimahi, Kang Setia Budi ti Palihan Tasik, Kakang Prabu Arjuna ti Banjar, Kang Agus Somandri ti Garut, Telina Imut ti Bandung, Teh Intan Ramadhani oge Teteh Tami Malihahnya ti Ciamis, Teh Yulina Belia ti Tasik Malaya, Teh Yuliani oge Kang Etobri ti Pasuruan, Teh Ius ti Cianjur, Egi Hasan oge hadir oge salajengna Kang Agus Sopian, Kang Asep Suherman nya di Bekasi. Amin hatur nuhun pisan pidoana. Panginten sakitu heula nu kapihatur akinami tungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.